aing misuhan. Tan, orang ulit ke mana yuk? Aing bosan amat. Coba orang kalbak yuk. Ayo ge. Orang Talabak sugan si Reja keur mancing. Wah, ayo. Si Yanti kuari ke mana ya? Ya jing, ke kamar Mas Yanti nangan urang, kuari urang nangan si Yanti. Oh jing ah. Aing singa lah, jingnya deh lah. Aing asa kalebak bawaana aing ngising bae dia. Terus aing ka dieu nganter dia doang gitu. Emang aing penjaga WC? Dia itu mirip dia mah. San jari saung rara jing ya sana rame. Coba ge urang tangan. Tungguan aya barudak. Tuh kan cek aing ge rare. Enggak sulang tangguhan bae di dia. Kata kebal teh jing nang guana. Enggak sulang di dia bae ulang ngadul nonton. Cek dia ke dong. Jangan tikar tadi ngada hulu lauk dia hulu lauk. Anu ya ulang ngarepan balong. Pastilah ngadul hulu laut. Karake new normal. Corona di. Harus sing itu sekolah. Karake corona geus aya deui. Situ awal aya deui. Setan dupak ngap sekolah. Mendingan aing sakola daripada kieu. Tadi bere duit aing tiket itu. Nya belajar online deh. Ke mana dia si Fikri? Dia mah di mah bae tinggali ke musim corona. Didupak ngapeng dia poe. Hai Fikri ke mana? Ronja, Ke mana dia? lagi rang. Ini sih. Ayo. Anjing, kok sarongan doang? Biasanya duluan. Waduh, si Gana si Bayu ngadukeun aing eta aing kabur. Si Entan malah lompat. Ari si Bayu jeung si Enten nonona eta lompatan. Si Gana mah budak memeangan eta aing ilon lah. Budak balapan meureun. Mana ya jambu? Aya teu musim. Oh si Yanti mah aya jambuan tuh. Sebentar ya. Jangan di mana belakang jambu aya bahan teh sih. Aya emang hayang. Hayang kesanan. Anu si Yanti mah aya anu aing mauhan. Ya itu masih Santi jing. Kau cilak-cilak ka jambu aing. Kau jing. Yuk udah sampai betul. Yuk. Tan dia keran. Yan jambu dia mah jalo bajing. Aing jambu dia sih. Emang dia bisa naik nak? Bisa antar
macan gede ge. Terus dia jambu leutik kita bisa kalau mau tinu gede. Beneran dia nya bisa? Beneran aing ayang alakeun nya. Hayang barahul sih dia. Ya, poe alakeun kecil. Benernya dia bisa aing mah engke hulu kotak, hulu embe, hulu kebo. Huluan. Budak kan kakak hulu-hulu di bawah. Tuh kan si Patela banyak kita mulai. Ja, ngomong-ngomong panen kangkung dia iraha. Aing dek mulangannya. Atuh keluar deh bisa jing panen kangkung aing mah. Emang dia ngulangan bar hajing 20 juta. Ja, aing kebul tataekan tangkal jambu. Udah yang sekebel tetekan tangkal jambu ka Mas Santi beta. Ayo. Tekan jambu kan saya tahu bukan tangkal jambu. Ben. Budak mangga jauh-jauh amat, ayo dia. Aduh, wih lo jales anjing yuk. Santi naik ke gobalon amat. Tangkal sing siriman suka aing. Suka gue langsung messaging lah sang. Beneran, baru lah kurang pangalakeun we yuk. Sugandekeun ngalah jambu. Ya itu baru dah. Ayo jing, kayak itu yuk. Woi, kami pangalakeun sih. Si tadi aing nunggal jambu teu menang-menang. Emang saha nu ngalakeun jambuna? Tuh si Santi nungalana. Ya Allah. Asal beda ngomong aing anak bungut. Aing ngalakeun jambu ge. Woi, selamat woi. Aing percaya karena dia, oke? Berarti aing nyanggapan jambuna, oke? Oke, soal naik mah aing. Kira-kira. Tuh, asak tuh. Gerak. Tuh kalau gitu jeung aing mah. Dia mah nyaruakeun aing laki. Tadi si so bisa. Dosen jambunya itu ngacak. Barang saya mah budak buat naulan amat.